Salamatur rajuli ari salametna seseorang. Walaupun rajul teh logatna teh lalaki sebenarnya mah ngan pedah termasuk awewe ongkoh sabab li annal muannasa parul mudakar ari awewe teh cabang ti lalaki. Jadi supados kabawa setiap jalma maka logatna teh salamatur rajuli ari salametna seseorang. Entong salametna lalaki bisi awewe teu kabawa ngartos. Pil fitnati dina fitnah ayal zama eta yen ngamistian itu rajul bae tahu di imahna itu rajul. Jadi kieu deh al upami seseorang hoyong salamet tina fitnah maka tidak ada kepentingan keluar mah mending keneh cicing di imah. Ayal jama bae tahu teh misti cicing di imah, eueuh kepentingan belajar, eueuh kepentingan usaha kasab mending keneh calik di mana? Di imah. Kecuali aya kepentingan kasab, aya kepentingan belanja yang harus dibutuhkan, aya kepentingan gotong royong, aya kepentingan ngaronda, kepentingan kudu kaluar heula we ti imah. Maka sok kaluar ti bumi tah upami tos beres kepentingan di luar bumi, cepat-cepat kembali ke mana? Ke rumah supaya selamat tina fit. Nah,